Halo baraya Sunda Mecak, balik di jeung urang di channel Sunda Mecak. Ayeuna urang keur aya di Pantan, nyaeta daerah Cigowong, Talaga. Sacan ka video tong hilap di subscribe, like, dan komen. Jadi di Pantan ieu teh nyaeta kurut peninggalan Belanda baheula gitu. Di dieu teh aya liang cai sok diparake ku barudak ku masyarakat marandi di jieun tempat liliwetan. Tempatna ngeunaheun sejuk gitu. Caina oge mantap pisan, sejuk. Mun maneh rek ka dieu ka daerah Cigowong Talaga. Oke. Di Pantan ieu oge bisa dipake liliwetan. Ngecamp mah asa teh kurang cocok, lahana ngan saeutik gitu mun dipake ngecamp mah. Jadi mereka dia liliwetan ngojay makan gitu. Subscribe, jangan lupa subscribe channel Sunda Mecak.